nang tangga pangurus ya mah. Awas suka yang dibejakan sir-sir acan nararajis teu harayang teuing jeung abah kitu. Itu nyawa si kakeknya. Bejakan kerja bakti wae ya. Kudu sora si abah bohong sabar deui. Heueur naon mantap ka dieu tah. Oh bener lah si kakek. Moe gaplek, moe suuk sagala euy sugan panen si kakek teh euy. Oh beneran si kakek. Lawan kek. Hei, abah euy, mana bah? Hah? Sabar. Ngajakan kerja bakti orang teh ka maneh kek euy. Kerja bakti di mana itu? Itu ngetaunkeun jalan di ditu. Jalan naon? Hah? Jalan naon? Itu jalan mah nya balak itu. Urang kerja baktikeun. Mumbah urang mah. Naha? Yo, abah mah urang mah kahiji tara beunang bantuan ti pamarentah teh kusing urang mah. Abah mah leuheung make jeung meunang terus-terusan ngabulan aya ngalir ai urang. Memang kakek atau memilikan meureun kakek ai milik urang mah meureun geus meunang maneh mah encan meureun kakek sugan ke mah atuh ngilu kerja bakti mah sugan meunang atuh maneh. Yo, batur mah sakampung geus hampir meunang ibati urang nu teu meunang. Lah, bohong kakek maneh mah. Manya bisa ngabangun kieu maneh kakek. Bangun mah menang iti kuri sorangan lain menang bantuan, urang mah teu saperak-perak acan. Jiga abah rek kerja bakti mah tong ngajak urang mah moal. Nu bener mana moal? Jiga rek bejakeun ka RT na ngan maneh mah bohong kakek maneh ge meunang pasti lah ngan dicoba salilungkeun meureun maneh. Tuh, urang mah teu meunang saperak-perak acan, bantuan teu meunang. Abah mau ngabulan ngadengena ge ti batur. Memang urang meunang kakek dibere urang meunang heuh. Ngan maneh cik atuh sugan ke maneh mah kahareupna meunang gitu kakek. Menang kudu menyadar aya nama kakek euy sugan we atuh maneh teh euy. Aya nama kieu abah. Anu marareunang lain mah hayang kerja bakti mah urang mah keukeuh moal. Disebutna bantah ke paduli teuing. Gadungan urang teu meunang bagian saperak-perak acan. Pusing. Anjing bener si kakek menekan-nekan kitu aing ah. Cik rek kerja bakti mah tong ngajak urang mising saha ge bejakeun kitu. Tong ngajak si kakek kitu. Bejakeun ku abang urang mah. Pusing urang mah terus terang we. Jadi ngabantah meureun maneh mah kakeknya. Ngabantah terus terang. Kitu cing atuh. Aya ti ditu teh nya. Kita kerja bakti heula sugane atuh engke teh aya kakek menyadar kudu urang teh kudu sagala pajunya sagala ieu kamari ieu mah abah batu bring ngabring ka dieu ngajakan ka urang ini. Bring ka dieu ngabring ngajakan ini. Kan dipikir-pikir hayo we bing teu meunang wae urang mah. Pikir-pikir asa di anak terekeun kieu mah mung teuing. Moal poe ieu mah jiga bejakeun urang moal kerja. Bener ya bejakeun urang teh bejakeun. Bejakeun mising ka ka pangurus ieu itu arek. Cing bejakeun. Bejakeun ku aing sialah. Bejakeun cing. Kakek gitu Badung gitu bejakeun ku abah kusing aing geuna. Abah heuh meunang ngabulan ari aing teh meunang. Batur marareunang urang mah henteu sadi anak terekeun kusing mending kana nyeun kanang aing ngadadeluk daripada kerja bakti. Bener sia mah kakek nang tangga pangurus ya mah. Awas suka aing dibejakeun sia ayeuna. Rek mantau ka aing ayeuna. Geusieun ba aing rek dibejakeun ke da aing mah kanyataan tuguh. Aing kanyataan teu sacewir-cewir acan nararajis teu harayang teuing. Jiga abah kitu rek dibejakeun ka sahna oge teu sieun. Pusing aing